can arah rasaknya. Bisa asap nak dijual itu cuma beas tuh kasanggu. Indahar budak. Sampah lo babayanya, bapak di satuan. Ini ngapain, Cak? Nyapu. Hari gini masih nyapu. Kapan majunya, Cak? Kumaha tuh? Kayak saya dong, Cak. Cuma bola, cincin. Segitu-gitu terus, 2023. Terus gimana caranya tuh supaya boga duit loba? Gampang, Cak. Saya kasih kamu. Embong atuh. Maulah. Masa zaman segini belum maju-maju? Sian. Nggak usah takut. Saya juga bisa kok. Tuh kumahanya. Ayo, nanti ikut sama Mencara saya. kos kita nggak orsian. Kayak Tas mehong saya lihat. The matching kan? Ibu mana nggak ada? tapi saya sian teteh. Masa kayak kudu miara tuyul. Atuh lihat rumah kayak gini. Masa kayak gini Oh, terus? salah kita balik-balik. Iya. Kawin duit. Kawin duit. Kok gitu sih teteh mah? Ayolah ikut aja. Mau kaya kan? Mau. Ayolah ikut. Tapi kumaha caranya? Ayo, gampang tuh. Kayak antarkannya Ayo, siap. ke Sekarang ayo. usaha. Ya udah ikut aja kalau kalian mau ikut. Tunggu sini. Kalau nggak mau ya udah. Tapi aturannya Atau iya ditemenin. salah siun orang mah. Sieun. Tapi hayang-hayang kok sieun. Oh, iya. Ya udah saya pulang dulu. Iya, ditunggu ya. Kumahanya? Hayang sih kaya tapi sieun. Kumaha caranya ya supaya loba duit teh, supaya ulah kos gitu. Kumahanya? Diterima hantainya tawaran si teteh tadi. Tapi sieun namun carana kos gitunya. Lah, terima bae lah. Ya orang hayang boga imah bagus, boga pakaian bagus, boga gelang, boga cincin. Ya udahlah, terima bae. Gimana teh? Arek ente? Daek anterkeun. Daek. Ayo. Beresin barang-barangnya terus kita kesana langsung. Ya udah tuh, siap-siap pulang ya. Gimana itu teh jauh amat teh. Capek lempang Udah lah. sampai. Oh. Jauh amatnya. Sandalnya tuh capek. Hayang beunghar tuh. Hayang, tapi jauh amat capek. Hayang beunghar mau kebacarana lah. Alah nurut bae lah. Ayo. Terus di sampai. Capek, iya. Nah, teh. Iya tempatnya teh. Oh iya, di mana? Iya, di mana? Jauh amatnya. Oke, tetap kunwanya. Kalau bentar itu. Kunwe. Dah yang beunghar. Kudu durut. Nah. Ayo teh. Ki, punten. Enggak. Asup. Ayo masuk. Calik. Aya naon ya Teteh hayang beunghar ka sara urang. Oh, hayang beungharnya. Oh, ieu mah geus beunghar cenah ieu. Hayang beunghar kitu, Neng. Hayang ki. Hayang beunghar, kunaon hayang beunghar? Hayang boga imah bagus. Sebuah miskin ya.
Tong boros sia yang begitu benghar ya. Tapi tenang baik. Hayang benghar mah bisa aya carana. Tapi daek di persyaratan anak. Naon Ki? Iya. Nah daek tuh. Daek atuh ada Daek atuh. Oke, kedeng. Ngerokok heula ya. Jadi kumaha Ki? Jadi kieu. Kayak ku aki dibere tuyul. Daek nyara tuyul. Baik we kan yang beunghar cenah. Daek meureun. Sieun Ki. Wah sieun ieu mah tuyulna balager. Lalu ti keneh tuyulna. Can wau ka artis Korea encan. Geus Ki, siap Ki. Siap. Daek. Daek. Parabana ulah ku jukutnya. Naon Ki? Make ieu kan ngaranna pais hordeng. Pais hordeng Ki. Aduh aing batuk. Aja kumaha ya Ki? Kunaon? Geura we etakeun gawean. Urang aya panggilan dadak ieu. Panggilan naon ya interview. Biasalah. Oke, jadi kieu ya. Kayak ku aki dibere manggu ieu. Manggu jin ngaranna manggu jin. Kayak dibere 2 ieu. Kayak isi manggu teuneun di pojok kamar. Kayak bakal jadi tuyul ieu. Tah. Ieu. Tah. Ieu ngaranna manggu jin ya. Tah. Cuma 2 Ki. Dua iga aing hayang jeung aing maring hakan ku mangguna ya. Da ngeunah ya. Oh, ngait. Ulah seureun neng. Ku aki dibere caina ya. Ieu naon Ki? Cai. Jeung naon Ki? Jeung nginum sia. Ieu cai pake mandi. Kita sesana setengah teh guyurkeun tah kana mangguna supaya kaluar eta tuyul-tuyulna nya. Geus kitu bae lah, jung geura balik. Naon Ki? Sing geura bareunghar. Kitu dulu ya Ki. Sami-sami geura balik kan itu. Kemana? Bayar heula. Heula Ki. Masih miskin kene. Geus kira lah geura malabur kadar itulah. Naik sama miskin kene heuh. Kira lah malabur lah. Akhirna aing boga langganan deui. Aduh, coplok kumis aing. Aduh, pohon cenah dipermak koe nyi kumis kagak bae. Aduh, geus lah aing lumayan boga langganan deui. Sukan aing modal di ngopi. Geus lah. Pokona mah hasil lain mah. Nuhun ya. Simpang antarkeun cai masih aki. Pas kitu wae nya teh, ieu kan pas dibere jimat ku aki, teh pakaian we kabeh. Iya. Kayaknya pakaian kabeh semua berhasil ya teh. Ya, nuhun ya. Coba kurang cobanya ya, keluar naon dia nya. Jam 5 ya? Geus waktuna cek si aki ngaluarkeun eta manggo cinet cenah. Mana ieu tas urangnya? Iya tas urangnya. Tasnya. Mana nih? Cek si aki ditenan di dieu cenah 2. Kok jadi sih ya? Oh, cek si aki cina pakai cai disiram. Cairna ku si nya cek si aki teh nya disiram. Siramnya.
mau minta apa? Saya mau minta kaya. Itu mah cetek. Oh, jadi bisa. Ya bisa lah cetek itu mah. Asal ada satu syarat. Syaratnya apa? Pengen susu. Pengen susu. Ya. Susu apa? Susu. Bisa nggak ya? Oh ya udah deh. Kalau kayak gitu bisa. Ayo. Nanti cari uang yang banyak ya. Biar aku kaya. Ya. Oke? Bantu aku jadi kaya ya. Ya. Ayo. Bahagia sekali ya punya rumah sendiri. Bagus sekali. Udah punya rumah sendiri, baju bagus sendiri, dapat beli sendiri, udah dapat minta-minta. Udah bagus ya. Kalian sudah memuaskanku. Ayo masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lihat. Tuyul. Tuyul? Ya. Tuyul di mana? Itu. Emang ada? Ada. Hari gini masih ada tuyul. Kamu tadi lihat? Ya. Gede apa tuyul? Dek. Gede? Mana ada tuyul gede? Nggak ada. Lumayan kecil. Tadi gede, sekarang lumayan kecil. Gimana? Di mana? Adanya di mana? Di situ. Ya udah, nanti sana ya. Silahkan pulang. Terima kasih. Salaman dulu. Langsung. Salam. Masa siang bolong ini ada tuyul? Ada nanti. Aku harus coba tempat. Ya langsung di rumah coba hanya pulang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini rumah siapa? Kok ayat tuyul dua? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kudu diberi peringatan itu tuyul dua ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullah. Teteh, kita merenon teh. Itu iseng doang ya mereka iya ya. Iseng supaya aya nu ka dieu gitu. Iseng mere naon eta teh? Mere endog. Hah? Endog. Endog jeung saha eta? Jeung nu lewat sugan aya nu lewat itu hayang endog gitu. Mana aya tinu lewat hujan gurudug tek-tek bengek hujan kira aku anu lewat. Aduh. Kayak saya mau baget jelmana bisa aya nu menta-menta ya jadi dibere endog gitu. Di dia teh aya aura-aura sesuatu teh. Ini mere endog jeung saha? Jeung nu lewat. Jujur.
Iya jadi lewat ieu. Dogna ku saya dianjurkan ya. Orang jadi lewat kok. Pak Ustadz jangan so tahu deh. Iya. Ku saya boga tasbih ya. Iya tasbih saya bakal menangkan ya anu bobogaan teteh ya. Tempo hiji. Laseri. Dua. Bismillah. Ayo siap. Tuh, saha eta teh? Hah? Saha eta? Atau bobogaan orang. Bobogaan. Cenah ieu ndog jeung saha? Ieu ndog atah ndog asak, ha? Apa? Ndog atah, ndog asak mah didaam ku kami. Keur naon eta? Budak? Astagfirullah teh, insaf teh, tobat teh ya Allah. Dunia semakin dekat teh. Astagfirullah. Astagfirullah teh. Pan salah labur. Saya rek nanya teh, teteh boga tuyul di iraha teh. Alhamdulillah Pak Ustadz. Nah, tibara bulan, tibara tahun teh. Ayo 2 tahun lah Pak Ustadz. 2 tahun. Aju di para bandang nek tuyul lah. Dogeng Yusua. Alah, urang ge hayang nyusuan mah atuh. Coba ayeuna menang guru di mana teh? Nanti Aki. Aki saha? Aki Soeb. Aki Soeb. Ya Allah. Posna ieu jelemana. Geus aya mah kieu bae anterkeun urang ka Aki Soeb. Hayu. Di mana jelemana Aki Soeb? Iya. Engkeun teh engkeun teh. Pak Ustadz nuhun ya. Nuhun bere naon ge henteu. Ayo ilu jeung urang, ilu. Maaf Pak Ustadz, maaf. Ayo. Segera benghar Pak Ustadz. Pan geus beunghar ieu imah boga. Ayo anterkeun urang ka Aki Soeb. Ya bidang Pak Ustadz. Hayang naon lawan Ki Soeb. Mana Ki Soeb mana? Ayo anterkeun urang di mana tempatna? Jauh Pak Ustadz. Ayo. Nuhun Pak Ustadz. Ajeun urang tempur jeung Ki Soeb. Pagi anak buah aing saya di dari ieu. Karena haun ieu. Karena naon di dieu? Karena naon di dieu? Pak Ustad. Ya wow, tasbih nama ieu, ha? Si Abu Latong ieu teh, Abu Latong. Ya anak buah aing ini naon kan ieu, ha? Waduh. Kurang ajar si Ustad Abu Latong ieu, ha? Kena wae ku aing ieu. Aduh. Mana ya? Tadi dinaon kan tadi? Pak Ustad. Di Jita. Ayo urang anterkeun di mana ya? Pak Ustad nah. Di ditu. Keur naon? Hah? Keur modal. Keur modal. Ayo geus kajeun lah. Tuh buruk bae keur ngobrol keur modal ge. Ayo. Gerak. Di mana? Oh itu. Hot. Ih, jelema nya rupana ieu. Maksudna naon ieu, ha? Ki Soeb ieu. Iya. Maneh teu kapok-kapok. Geus eleh ku kami sabara tahun ke tukang. Pokok deui. Yuk. Anak buah? Ieu dinaon tadi dinaonkeun, ha? Ipan geus dibikeun ka itu. Ki, Allah melarang kita Ki untuk berbuat musyrik Ki. Dalil lah nanya dalil. Pin aku aki-aki mana dalil? Poho, panghiringan dulu ada dalilna. Meski bae ayeuna hayang naon ieu? Hayang Allah kumaha ieu? Ki. Wala tusyriku bi ibadati rabbik. Janganlah kau musyrik kecuali dengan kepada Allah. Ini termasuk musyrik, teh. Ini termasuk musyrik, teh. Menyekutukan Allah. Itu lain musyrik. Tetap Oh, lamun ngaranna menduakan Allah eta ngaranna musyrik. Aki puas ki tahun 1000 kamari aki eleh ku saya. Manya. Teu nyaho kana musyrik lah. Nah, ampun musyrik. Eta nu joget. Teu anu minta. Muksi. Eta mah heueuh. Geus lah, ulah panjang lebar daripada panjang lebar ya.
Lawan heula ya anak buah ya. Ayo lawan. Lawan anak buah. Pan batu. Lawan budak leutik. Ulah Kami mah hayang lawan nu bosna. lawan heula anak buah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Budak leutik can disunatan ya Allah. Astagfirullah. Balik sunatan can. Mancrit euy can. Kira-kira. Lawan. Lamun eleh ki, akhirnya tobat moal ki. Moal. Tanya holah mang cewek. Teh lamun ayo eleh tobat moal teh. Hampura geus kaya hampura giliran miskin kadang. Pak Ustadz. Saya janji akan tobat Pak Ustadz. Yakin tobat. Tidak dibolehkan orang-orang. Allah tidak boleh. Innallaha la yuhibbul musyrikin. Allah tidak suka orang-orang musyrik. Kamu tuyul-tuyul mending jadi orang biasa. Malah melotot deh action deh atuh. Hayang duel ya anak buring. Lawan. Anak buah. Maju tadi. Lawan dah. Rawel. Waduh. Hayang eleh. Berarti ipak kudu lawan jeung Berarti tadi kayak kudu lawan jeung didinya ki Sueb. pan anak buah. Awas. Mabur. Anak buahna beurakeun ki. Motos modal. Lawan tuyul ieu mah ya urusana. Kalau wah kedeung iklan heula eta tasbih ka dikeun. Nya. Ini kejualan ke urang. Ini keluar. Tasbih tadi ieu eta. 2000-an ki ini beli mah. Lumayan gitu. 2.500 lah. Aduh, ini masalah gelo ieu mah ya. Aduh, mangengke udah beli tasbih ieu mah. Astagfirullahaladzim. Tasbih mahal. Kita tasbih iya nanggung gerah kami selama 1 tahun ki. Nak lawan pula. Ayo. Nak lawan pula. Tapi lamun eleh janjina naon? Rek nyandung. Pan gitu. Hayang urang ge. Hayang ulah lah kau dincak. Ulah ledek. Ya Allah. Tuyul lah meni beuki atuh rek ketengkalan. Aman ku kulai. Kadang. Hei. Kadang. Anjing sing lain. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah. Kumaha ya lawan dukun kieu? Dukun cabul apa? Aduh. Ulah nyeselnya. Mana aja. Ada penyejutannya. Allah. Kira naon ki? Eta awas. Oh. Aduh, salah. Maju deh. Allah. Ayo mah geus mending adu jurus urang. Aduh, ampun. Aduh, ini di mana ya? Aduh. Geus ki aya nama ki urang tobat ki. Kadieu, aki kadieu. Aduh. Astagfirullahaladzim ki. Aya nama tobat ki geus. Jadi jeung naon ieu? Eta ku pula dijual 15.000-an hiji. 15.000-an. Aduh, waduh. Rajin dihutang. Hutang ya. Yang terima aki tobat ki. Ulah merenya ka budak tina masalah kos karya ki. Aduh. Ajarkeun tuyulna keur tarobat kana insaf ki. Insaf. Satu sampai. Kajeun tuyul jin bahaya sukeun. Itu insaf gitu. Kaci. Najen kitu nage. Najen ayeuna poe ayeuna eleh. Isuk pageto pokona balas dendam. Kekaci moal aya kemenangan di antara orang-orang jin, orang Islam, orang baik. Allah Subhanahu wa taala yang akan mendukung kita menjadi orang-orang yang merdeka. Itu lain. Aduh, kekaci. Teu bisa kituanan. Pokona mah kami mah teu narima pokona mah. Lamun ayeuna teuing ayeuna eleh
suka kami dek mawa balan bantuan anu leuwih gagah deui. Ayeuna mah teuing cecer elege. Engke mah mawon gede deuk kieu. Bakal dielehkeun yeuh. Abulatong. Mulai di sejarah nanti orang-orang Islam. Atau haji. Saya nama kia baik. Itu orang diberi yang akhir cuma kiamat ini. Oh, kiamat mah. Sama akhir kiamat. Kiamatnya. Oh. Lah, pokoknya mah ayeuna balik deh lah. Ayeuna mah kia baik. Lamun aki embung naon tuh lah kurang dah sukun ngabotol baik. Ngabotol kurang dibawa balik kena piceun ke alam bagong. Atuh jadi kenapa? Apais. Pais. Tadi buat heuh. Ngeuna pas tinggal bulan heuh. Halabatan halab habo. Aju kia baik. Si teteh kena tobat. Aki geus kira mabur ka ditu ulah ngajak taubat deui. Pamali teu meunang. Sedikit kali itu. Alhamdulillah. Kita dari sini Pak Ustadz. Alhamdulillah teh. Jadi tadi mah alam goib, alam teu bener teh. Urang ayeuna keur aya di alam kecerahan teh. Ulah tusyriku bi ibadati rabbi ahada. Ulah sekali-kali musyrik tehnya ingetnya. Ayeuna mah urang hayu balik ka imah. Lamun ayeuna geus boga harta loba geus hayu urang cik pake kena kebaikan. Nu geus manggeus tehnya. Iya Pak. Wah, ayo urang balik geus. Aki Sueb mah teuing kena leungit. Geus hayu urang balik. Balik ka ditu, nu ka mana? Ka ditu mah jalan. Aduh, riut ya. Aduh, lanjung ya. Ada nanti naon ya. Brengsek sih Ustaz Bulatong. Aing eleh ieu nya. Kenapa aing eleh geus buruk ya aing eleh deui bae. Narima aing mah pokona mah. Aduh. Pasti ya. Ira-ira ge. Jadi balas ku aing ya perbuatan anak. Aku aing eleh. Sukan mah aing nengkeun jin anu di Cikawang bae ya. Jin gendut. Lamun aya eta ge lamun teu masang tendanya na. Mau masang tenda mau jadi. Aduh. Maya yul, elah yuk. Aduh, masa Allah, tapi teuingnya orang balas dendam ke ho. Bener tuh. Seri atuh. Seri deh. Ayo guys, orang balik ayeuna mah. Ayo guys, gerak. Aduh.